dipudakeunana di negara Jailan nyaeta hiji negara bawahan Tobristan dina wengian kaping hiji sasi Ramadan tahun 471 Hijriah. Ari pupusna di negara Baghdad kaping 10 silih mulud tahun 560 hiji. Jadi yuswana mung 80 hiji tahun. Dina wengian dipudakeunana aya 5 karomah anu kahiji ramana Sayyid Abdul Qadir nyata Abi Sholih Musa Janaki impen kasumpingan Kangjeng Nabi diiring ku sahabatna sareng ku imam-imam mujtahidin sareng ku para aulia. Teras Kangjeng Nabi nimbalan karamana Sayyid Abdul Qadir dawuhanana, hei Abu Sholeh, maneh ku Gusti Allah dikuparin anak lalaki eta teh anak kaula jeung kakasih kaula jeung kakasihna Gusti Allah jeung bakal menang pangkat anu luhur dina pangkat kawalian seperti kaluhuran kaula dina pangkat kanabian. Karomah kadua nabi oge sabadana Kangjeng Nabi pada ngabubunga karamana Sayyid Abdul Qadir yen bakal kagungan putra anu bakal jadi sultanul aulia sareng sadayana wali-wali salian ti imam anu maksum eta dihandap putrana sareng dampal sampeanana bakal didampalkeun kana pundakna wali-wali sareng sadayana wali-wali anu tunduk ka anjeunna bakal naik pangkatna, anu teu tunduk ka anjeunna bakal dilepas ku Gusti Allah tina kawalianana. Karomah katilu henteu aya anu dipedahkeun dina wengian dipedahkeun Sayyid Abdul Qadir di negara Jailan anging sadayana pameuget. Ari seueurna aya 1100 sadayana jadi wali sarta jadi pangiringna karomah anu kaopat Sayyid Abdul Qadir ti barang dipedahkeun henteu kersaeun nginang atau nyusu. Nginang siang nya. Nyusu siang dina sasi Ramadan ananging nginang sok dina waktos boboran nepi buka. Karomah anu kalima dina walikatna Sayyid Abdul Qadir katingali tapak dampal sampean Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nyata tilas munggu anjeunna bade tunggang kana buruk dina wengian Mi'raj. Sareng waktos medalna disarengan ku cahaya anu pohara sehingga jalma-jalma henteu aya anu kuat ningali. Ari Yuswa ibuna waktu harita Yuswana 60 tahun eta oge hiji perkawis anu luar biasa.